Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagar Official di mana bayayana. Wilujeng sonten wilujeng patebang dangu deui sareng aki dina acara anu maneuhnya da dongeng Sunda ti kandaga Kidagar Official YouTube. Sonten ieu urang ngalajengkeun deui pamirsa terasan dongeng anu katunda hiji lalakon anu judulna Kasarad. Ya dongeng rekana ki oge didongengkeun ku aki. Mugi-mugi wae tiasa janten panglipur kalbu, pangbeberah kana manah, pangrepeh kana hate. Ubar ngabang balerkeun kacape sabarandosna sadidinten urang kasab oge tiasa janten mulangkeun katineungnya. Kamangsa zaman kapungkur di mana urang kapungkur teh tahun sabarahanya tahun 60 70 80 80-an mah hiburan teh ting darepong we payunan radio. Ngadangukeun dongeng Sunda nya siangna di poe heula biasana tampi enjing-enjingna baterena supados cekasnya cenah suanten radiona kitu kapungkur mah pamirsa. Pemirsa urang geureuh kasarad kana bagian anu katilu. Kumaha jujutan tampi terasan lakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nembean mancon nembean ngadangkeun mangga disubscribe heula supados aya notifikasinya. Ulah hilap ditoel tombol loncengna supados kawartosannya ka HP-na upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Par samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana. Prung dua poe ti harita. Si pangkat tos telat. Teu nunggu kana jawaban si pateh langsung wae ngagidig satengah lumpat muru pakarangan imah. Heup. Aduh, punten meh bae si pateh nubruk deui jana anu harita datang muru ka hareup imah na Arsad. Sigana urang teh tiap pendak teh pasti we patubruk cek jana bari jeung imut. Sipa ukur ngeluk tungkul tapi imut mah tetep ngahias bibirna nu ipis. Aya rasa anu beda tiap amprok jeung jana teh. Teuing ngerasa naon da kakarak harita manehna ngarasakeun eta perasaan. Dupi Pak Arsad aya dilepet nuju ngantosan Sipa bade kuliah. Nuhun. Oh, mangga tuh. Sipa ngalengkah deui da puguh geus ngarasa telat pikeun indit kuliah tapi jana nu geus ngalengkah ngarandag tuluy malik deui ka Sipa. Sipa ieu jana ngasongkeun sagagang kembang mawar nu tadi dicocokel ku dirina. Ieu naon ngaraos nuju munggaran penak aya kembang di antara urang duaan. Kumaha pami tiap penak urang kedah aya saksi kembang. Nyandak seungit sareng seger kana suasana. Cek jana bisa naker nyaritana. Padahal mah memang sangaja dirancana sababaya hate kadua leutik disaprak munggaran tepung. Kembang ku Sipa diseuseup mani antep tuluy imut mani kareueut. Hatur nuhunnya Sami-sami Sipa. Sipa malik deui ka arah jalan tapi lempangnan teu ngagidig cara tadi. Ayeuna mah lalaunan kawas anu teu nangan ngalangeor, kawas macan teu nangan. Mani asa berat keur ngalengkah.
Asambung pikeun pajauh rumasa hate ka Bandang kuno kasep jajaka anyar pinanggi. Assalamualaikum, wilujeng enjing Pak. Jana uluk salam hareupeun pantun muka. Waalaikumsalam kalebet jan. Harsad cengkat tina diukna, mapag ka jana tuluy di sinadiuk. Mayang nu kakarek ge datang nanggeucieun teh panas langsung ngasorkeun gelas ka Arsad jeung ka hareupeun jana. Gek atuh manehna diuk gigireun jana bari ngasongkeun dua dampal leungeunna. Naon ieu teh? Tanya jana. Ieu dampal panangan teteh. Sok diaos teras wartosan. Aya naon dina guratna? Walon mayang bari imut. Mayang sina ngaleut heula atuh. Arsad harita. Mairan bari netep ka pamajikanna. Apanan jana ka dieu pikeun maos gurat panangan abdi Kang? Mayang keukeuh, hayang harita meureun panasaran. Mangga atuh, jana anu ngelehan da pikirna memang manehna ka dinya teh tujuanna taya lian pikeun ngabantu mayang. Jana malika mayang dua dampal leungeun mayang anu namprak dicekel, tuluy disasar lalaunan. Panon jaya mencrong kana dua dampal leungeun mayang teh sirikna teu ngiceup-ngiceup. Aya naon? Tanya mayang. Tinggal segi tilu ieu. Mayang. Ayang teu masian terang. Ka Akang yen aya segi tilu dina kahirupan Ayang, Arsad, nyari tangah heureuyan meureun ka mayang. Jempe heula tukang, ulah heureuy, cek mayang ngagebes. Carioskeun jan, segi tilu teh sanes tandana teteh bakal seueur kabagjaan. Oh janten teteh teh tos apal kena astrologi? Henteu. Rada resep ngan teu ngahartos teuing, sok atuh teraskeun. Jana mencrong deui gurat-gurat tina dampal leungeunna mayang. Ieu teh kedah masian terang abdi teh, cek jana. Mun wartoskeun atuh. Jana gideug. Jana carioskeun jan, Arsad milu panasaran. Ieu teh hartosna teteh tos gaduh caroge. Ulah heureuy atuh jan. Hebatnya jana mah. Ahli, brilian, hebat lah. Jan anu leres serius Cek mayang bari ngasongkeun deui dua dampal leungeunna. Jana nurut ayeuna mah taliti naker mariksana teh. Barang red ka hanapeun jempol mayang belah kenca. Siana katempo ngarenjak bok nyarita. Ti saprak kiraha aya tanda hideung ieu. Tadi nama da teu aya mung sababaraha taun ayeuna tambih jelas hideungna. Tapi sae sanes saur Kang Arsad mah eta teh tanda anu sae. Walon mayang beri imut. Jana tamah keru. Saha anjeun adadak jana rumahnya reret heuras kamayang. Hah?
Saha anjeun cek jana deui. Cukup, nanaonan ieu teh? Mayang metot leungeunna tapi ditahan ku jana. Saha anjeun sabenerna cek jana deui rada heura sorana bari neuteub seukeut kana panonna Mayang. Mun diteuteub ngabalieur teu wani adu pencrong jeung jana. Tetep kuring, tetep. Tapi Mayang kalaka miceun beungeut ka belah kenca. Jana Arsad cengkat rada ruas ningali kalakuan jana kawas kitu. Ieu teh dulur anjeun, Walon Mayang tapi bari tetep miceun beungeut. Kuring lain nyarita jeung teteh. Tapi nyarita jeung anjeun, saha anjeun? Jana tambah heuras nyaritana. Kaciri Mayang tambah pias kawas anu sieun kacida. Kang Arsad, kunaon jana teh? Mayang malik ka Arsad kawas anu menta ditulungan. Saha anjeun? Jawab jana tetep nalek ka Mayang. Tulung Kang, tulung. Mayang sateka pola narik leungeunna tapi jana tetep pageuh nyoklan leungeunna Mayang. Jana kunaon ieu teh? Arsad nguniang hudang. Antep Pak, antep cek jana tuluy nyentak ka Mayang deui. Bejakeun saha anjeun anu sabenerna? Bejakeun. Anjeun teh saha? Kang, tulung Kang, jana tos kaleuwih ieu teh Kang. Gancang bejakeun saha anjeun? Jana. Arsad hudang rada nyentak ka jana terus nyekel jana ti tukang tapi jana keukeuh nyekel Mayang bari terus nanya ka Mayang. Gancang bejakeun saha anjeun? Jana naon ieu teh jana? Jana ditarik ti tukang ku Arsad sedengkeun Mayang nyurungkeun jana sakuat tanaga. Atuh jana ngadayak ka tukang cekelanna lesot. Aduh, Mayang nyekel beuteungna. Mayang, kunaon? Arsad gancang nyampeurkeun ka pamajikanana. patuangan abdi nyeri Kang, aduh. Cek Mayang bari nangkep ka Arsad sedengkeun panonna mah molotot ke arah jana nu aya di satukangeun Arsad. Tenang, yang tenang. Telepon dokter Kang. Mayang, daungkeun akang, tenang heula nya. Mayang tambah buncelik ditutup ku jana pinuh pangabaran. Teu kuat ngalawan sorot panonna jana Mayang nyuntrungkeun Arsad bari ngoceak. Tuluy ngejat lumpat murut tangga nuju ka kamarna. Jana teu cicingeun tuluy ngudag Mayang dituturkeun ku Arsad bari gegeroan ka Mayang. Plus ka kamar Mayang geuwat nutupkeun panto kamar. Barang rek dikunci, panto kaburu disurung ku jana ti luar, blak atuh panto muka. Jana pahareup-hareup deui jeung Mayang. Sok ayeuna bejahkeun. Cek jana tapi Mayang ukur gogodeg. Ngomong nyarita. Jana nyentak sorana pinuh ku sima. Mayang ngajengkang ke tukang nang karak dina ranjang. Henteu, moal. Cek Mayang bari unur-unuran dina kasur. Jana harita naik kana kasur bari terus metakeun pangabisana. Ngomong sia. Saha anjeun anu sabenerna? Saha? Jana, entos Jan. Arsad rada hariwang nempo jana sasentak bae ka Mayang. Idinan abdi ngurusan ieu Pak. Tembal jana bari terus melotot ka Mayang. Anjeun saha? Hayo nyarita. Mayang tetep mugen gogodeg cara tadi. Jana muka dampal dengan katuhuna tuluy didorongkeun disurungkeun kana tarangna Mayang. Mayang ngoceak ngacerit mundur ka tukang nepi adak jeung temok.
Jana nangtung hareupeun mayang bari terus mancerong kana panonna. Paroman mayang rubah jadi pikir sieunun. Panonna pun celik napasna sasagor bari huntuna kekerot bangun pinuh ku amarah. Gap kana cincin kawin dina Ramona dilaan launan tuluy dibalangkeun ka sisi ranjang. Nempok kitu Arsad olohok. Aya hawa aneh anu sumarambah kana awakna, bulu punukna harudang ting purining. Di kamar teh hawana jadi geuman pisan. Saha anjeun gancang bejakeun. Jana tu manyadai ka mayang. Mayang gogodeg. Nah sia maneh nyiksa ka aing. Sora mayang rada rubah kadengena teu kawas mayang biasana. Tadina halimpun akar teh jadi rada ngosom bari kawas jauh, kawas aya di jero sumur. Anjeun nu nyiksa teteh kuring. Tembal jana bari nunjuk ka mayang. Maneh ngancurkeun kahirupan aing. Cek eta sora deui nu kaluar ngaliwatan bibir mayang. Jana jeung Arsad silih reret. Reuwas. Nyareuwas aya nya heran aya ngadenge katerangan kawas kitu teh. Ngeunaan hal eta kudu dipaluruh saha nu salah. Ayeuna bejakeun saha anjeun. Cek jana bari ngadeukeutan ka mayang. Mayang kalah tambah buringas huntuna kekerot bari gegerem. Gancang nyarita sia, saha anjeun teh? Kituna teh jana bari ngadorongkeun deui dampal dengan katuhuna. Mayang nepak pigelang jana tuluy molotot ka jana. Aing Sarifah. Jana jeung Arsad silih pelong deui. Mayang malik molotot ke arah Arsad. Aing Sarifah Laila Marhamah. Gebeg atuh Arsad ngakebeg. Lain dikieuna reuasna, jajantungna ratug tutunggulan. Dina kaayaan kitu. Tarojol dihareup imah aya nu norojol. Saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Pak Arsad, Assalamualaikum, sampurasun. Ieu, punten. Kamarana bieu teh asa rame da. Kamarana nya? Ieu, bade nawiskeun ieu biasa aug manu haneut amis raos kareueut matak dedeyeun sareng ieu kukurahu. Urap jagong karesep si teteh. Kamana si ibu si teteh? Pak Arsad, ieu. Pohara pemirsa. Gerame-ramena norojolnya tukang awug ya. Dasar Bisarwiti mah ngaganggu wae. Pamirsa sadayana ku norojolna Bisarwiti ngidar kapalidinya urang cekapkeun heula teh nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana nu mika mametkeun dongeng Sunda lampahan kasarad bagian katilu cagatunya urang teundeun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tuna heula di hanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa di mana bae ayana nu parantos satya manco satya ngadangukeun. Oge satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Teu kirang sapapaosna sehat lahirna sinareng batina jembar manahna gampil rizkina oge tebih tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Hapunten pamirsa bilih seueur anu kuciwa kumargi saurna pedaran-pedaran dongeng nu dipayun teh can tamat tos ngacleng deui cenah ngagentos kana pedaran dongeng enggal sanes kunaon-naon kumargi kitu teh seueur nu
Naon teh kajantenan atau napi musibah nu dongkap teu pupuguh di luar schedule. Namina ge manusia mah ukur tiasa berencana tetep bae Allah anu nangtoskeunana. Palayeuna mah ngageber nu sanes kitu, nembe buka der banjir gitu nya. Nembe bade neraskeun reksak naskahna ku cai. Dah ngotret deui. Terus alat-alatna nu dimanco mania makomonya seep teu tiasa medar deui siga naon di ditu mah. Janten hapunten bae doakeun bae mugi lancar, hakina sehat, pamiarsana oge sehat, naskahna teu tiasa dikotret deui dugi ka rengsena. Oge sadayana teu aya halangan harungan boh kitu kieuna pamiarsanya banjirna oge ulah dongkap deui. Margi langganan dipalih dieu mah upami hujan ageung sawewengi atau napi 2 wengi 2 dinten nya dongkap cai ageung. Kukituna atuh urang silih malum bae, nu penting mah urang sasarengan dina paheuyeuh-heuyeuk leungeun kangge ngareuah-reuah nya seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep jaya, tetep waluya di negeri Nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda kitu nu kapihatur akina amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.